mah soktaran pika peting kawas kieu katang malah mah beurang ge geus baralik karek ayeuna hungkul emang mah maksakeun ngabeca barina ge amit-amit ulah nepi ka manggih nu siga karari itu neng. Kuring bari ngalungkeun kuntung rokok. Beca teh diboseh rada tarik ngarangke pas nanjak teu capek teuing. Tapi anehna teh asa berat. Beca teh kalah ngendoran. Malah tungtung nama reg eureun di bah jambatan. Acan kumpul pengajian teh bakat kurewas. Hawar-hawar kadenge anu ceurik ngabangingik. Kuring turun tina sadel beca. Sebenarnya sore keneh ge kuring rek langsung mulang. Lamun teu inget kana pamenta si Asep, budak kuring nu kakara minca kelas 3 SD. Budak teh hayang patlok gambar. Cenah babaturan sakelasna mah geus pada baroga. Iwal ti manehna wungkul can boga teh. Kamari mah make ngarenghik sagala. Era cenah tunggal pelajaran ngagambar ngan nginjem wae ka batur. Duit bebenangan ladang beca diisuk nepi ka magrib ngan menang 30.000. Sabaraha kali dihitung oge anger 30.000 penambahan. Mahi jang meuli kabutuhan dapur hungkul. Ari duit jang meuli patot gambar mah bororaah. Matak maksakeun mangkal keneh nya oge geus deuk-deupan. Diiseun wae ayeuna mah ngabeca teh. Atuh da zaman ayeuna mah loba anu barogaeun motor. Beca teh geus jadi barang langka. Iwati nini-nini jeung aki-aki nu baru tuheun keneh tumpak beca teh. Barudak ngorak mah bebelenyengan tarumpak motor atau mobil. Sabada magrib babaturan papada tukang beca mah geus baralik ka imahna sewang-sewangan. Hari kuring rek balik teh asa-asa karunya ka budak. Kudu meunang 20.000 deui mah keur meuli patlok gambar. Pasti atoheun lamun isuk memeh indit sakola teh nyimpang heula ka warung ngadon milih patot gambar. Hujan masih ngaririnci. Sugan we aya panumpang saurang deui mah. Ari batur mah langsung ka bagian narik. Ngarengkol dina jero beca teh bari nungguan panumpang. Jalan anu ngembat ka kidulkeun anu simpe. Tatangkalan rajeg siga anu katirisan. Lampu jalan saukur reyem-reyem. Sakapeung mah muriding ningali tangkal jangkung anu ngableg-beg teh. Tapi sok gancang disieulkeun pikiran goreng teh. Sakadar poe anu nyingsieunan mah pikiran sorangan. Tadi asa kendaraan anu ngaraliwat. Sasarina mah tukang bajigur, tukang putu, jeung tukang mie tek-tek nu biasa samemeh magrib geus tatelek-tekan diwari mah dekat tempo irung-irungna acan. Nah, kamarana atuh jelema teh. Abong-abong malam Jumaah bari keur hujan ngaririncik, mani areueuh jelema pisan. Hawar-hawar kadenge adan Isya ngalang laung di masjid pangjuruna di belah kulon. Pantes we rezeki teh seuseut, da kuringna teu deukeut jeung anjeunna. Salat tara ngadua jarang. Hapunten Gusti. Aya eta oge pikiran rek balik wae, tapi bet karunya kasih Asep. Beuh, lamun teu meunang duit teh sok sieun ambek. Bapak mah cenah janji-janji we ungah we. Kitu meureun budak teh ngambekna. Kumaha lamun terus mugen mung sakola deui. Hujan ngaririncik kalah kah beuki kerep. Hawa kalah kah beuki tiris. Kuring ngarubunan awak make sarung benang mokal ti imah. Untung dina pesak teh aya keneh rokok sabatang, meunang majeg tadi beurang ti si Mamat
sobat kuring tukang mie ayam. Celetrek, paneker dihurungkeun, rokok dideketkeun, nyot, rokok dikenyot, serbung, serbung, haseupna mumbul kaluhur. Lumayan, batur tiris jeung keung. Mang, tiasa ngajapkeun abdi ka Palih Kidul. Sora awewe nuar lamunan kuring. Kuring rikat keluar tina jero beca. Awewe geulis, kira umur 20 tahunan. Ngajanteng bari imut. Bajuna pulas bulao, semek uur. Dompet bodas dikekelek, buukna galing muntang, panjang. Hideng panon teh turun kana sukuna, make sapatu jangkung, ngapak dening, gerentes teh bari seuri. Mangga Neng, sok lebet. Cek kuring gembira. Lumayan lah 15.000 ti dieu kadinya mah. Beuting kieu mah bawa ditambahan. Lamun jauh mah meureun kana 25-an. Aya meureun keur meuli patot gambar mah. Awewe teh geek diuk, kuring ngaboseh ka belah kidul. Ngahaja dilaunkeun ngabosehna ngarah ka rasa jauh. Lebah kidul teh aya lembur nya oge acan pati rame, lembur bonti kitu ngaranna. Meureun pedah eta kampung teh rada jauh ke kampung sejenna. Di tempat mangkal becak mah teu pati jauh. Ngan keungna teh ngaliwatan perkebonan jeung walungan Cihurip. Tos mulih ti mana Neng? Tanya kuring ngarah teu pati keung. Abdi wangsul ti uleman, Mang. Jawabna alon. Kuring teu tatanya deui, da bisi teu geunaheun. Mani untung aya kene emang. Keung lebah dieu teh Mang, upami kedah mapah mah. Cenah deui ngajalanan pikeun ngobrol. Meureun nya ngarah teu pati keung, boa manehna oge rada aya curiga ka kuring. Nya kitu ieu teh tukang beca, lain tukang beca jurig. Kuring seuri inget kadinya mah. Nya sakapeung mah apaan jelema mah sok silih tuding. Ah, make keung Neng. Nya oge pakebonan apaan teu tebih. Sareng apaan aya lampu jalan. Keung teh apaan sok aya nu ngabangi ceurik, Mang? Nah, teu acan terang kitu dongengna. Mang mah engganya di dieu. Disebat enggak mah henteu, da tos aya kana satauna. Tapi apaan nembean narik wengi? Nya, eta oge kapaksa Neng. Jep, jempe sabaraha jongjonan. Beca ngageuleuyeung tarik, da jalan teh datar. Anggeus pakebonan anu rada sok capek mah. Da puguh rada mudun nepi ka jambatan mah. Di jambatan terus nanjak. Kadituna mah aya imah nya oge ancal-ancalan. Baheula di lebah dieu aya awewe nu diperkosa, dirogahala harga dirina ku sababaraha urang lalaki. Tuluy ditandasa. Cek eta awewe deui. Layona dipikeun ka susukan Cihurip. Kajadianana peuting keur hujan ngaririncik, persis siga kieu. Cenah deui lamun tengah peuting sok kadenge aya nu ceurik ngageunggeik. Jeung loba nu manggihan jurig awewe eta. Ah, eta mah apaan cenah Neng. Cantang tu berita eta teh bener. Salila ngabeca di dieu acan kungsi mangadenge babaturan nyarita manggihan kararitu. Tapi ari ngabeca mah sok taran pika peuting kawas kieu ketang, malah mah beurang ge geus baralik karek ayeuna hungkul emang mah maksakeun ngabeca. Barina ge amit-amit ulah nepi ka manggih nu siga kararitu Neng. Di kuring bari ngalungkeun kuntung rokok. Beca teh diboseh rada tarik, ngarah engke pas nanjak henteu capek teuing. Tapi anehna teh asa beurat. Beca teh kalah ngendoran. Malah tungtung nama reg eureun lebah jambatan. Acan kumpul pengacian teh bakat kurewas. Hawar-hawar kadenge anu ceurik ngabangingik. Kuring turun tina sadol beca.
Neng, nguping anu nangis teu? Teh bari hate mah teu garareuna. Kesang tiis nurucud tina tarang bulu punuk narangtung. Di tempat ieu layon teh dipiceuna. Awewe anu di jero becak teh. Matak geuning eta meninggalkeun deui ka nyerian. Kuring pias. Kadak-kadak teu bisa cumarita asa dielen bibir teh. Suku jeung awak teu bisa digerakkeun asa aya nu nyekel satarikna. Teung teuingeun ari nu dolimnya mang buat kaniaya. Mang masih teu percaya. Tang tuwe kuring teu nembalan, bulu punuk sarengkat. Anu ceurik teh beuki harus sada dihandapeun jambatan. Tapi lila-lila sada di jero beca. Ieu teh jambatan sari hurip teh mang. Mang terang saha anu dirogahala teh. Kuring masih ngabetem. Hate mah geus ngabelenyeng lumpat, tapi suku nah siga aya nu ngapel. Sakujur awak ngadeg-deg, ngeroncod. Apanan abdi anu dirogahala teh mang? Ceuk di jero beca, bari nyingkapkeun tutup beca, terus turun. Awewe anu tadi geulis teh bet jadi sepak. Tina panonna jeung rambutna ngucur getih. Astagfirullahaladzim. Teh istighfar sababaraha balikan. Geus maca istighfar mah awak teh bisa digerakkeun deui. Kuring lumpat sakalumpat lampet, nepi ka imah teh nubruk panto. Terus nama teu ingetna naon. Pamirsa, mun sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sing kuring mungkin dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.